mobil mogok kayak turunkan batak. Ayo mah anjing. Asyik. Bisa dikulik goblok. Berat. Ini parah nih. Gesal di dia turunkan batana. Mang, nan turunkan. Urang nu ti luhur sok mang tiandap nampanan. Aing Sok buru-buru. ieu mobil alus-alus mogok nu dirasa tuh kumaha aja hujan ieu teh. Nah hajijig kana mobil mogok. Urang ti luhur mang nu nandean dihandap. Entepkeun buru. Aing nyoba hujan deui aing. Sok buru-buru. Tah kitu. Cih, namang budak kelak eka mana? Royok. Montong di rem mobil atuh. Bisa atuh bantuan saya teh ka sing bae ka kataan bata. Nah si aya naon ngadodorong mobil budak. Turunkeun bata ke wat hujan kalau kamu ngadodorong mobil nah naon maksudna sia? Aduh, aing Faisal. Aduh, aing mang budak. Ku aing dititah nampanan bata kalah nyurung mobil. Gawat parantuan jadi sing bae atuh ye hujan. Aing mari jeung nu budak mah. Aing geus goblok. Ngomong teh tadi sia teh sugan aing mobil mogok turunkeun bata Sumur sia. Naju narawan mah. Maju nurunkeun bata mah. Seorang malam mas ini. Atau teh hiji pelontong pisan teu ngomong acan. Ngomong naon mah? Ngomong naon? Iya tuh mang tong polontong. Putot-putot kitu ditanya teh. Oh, akang ada batosan. Aduh, kalau rasa dia, ayo kita naga. Sok amang dirinya, ya. Tasok, ya. Amang dirinya, kayaknya kita amang, Pak. Kaya geuning ieu ka tengah bantuan. Abi manaros nuju naon tadi teh. Entos, Mang. Ulah teh di luhur, Mang mah dihandap we, tak ka dientepkeun eta batana. Aya hiji mangga hiji. Aing kalah katempuhan atuh. Jamaah teh kunaha. Deng gitu. Mang budak gonian euy, poe hanteu dititah nurunkeun bata. Dipu. Tah kitu, Mang. Da ai ama mah kana ke kolpak wae. Tah sah, tah. Pasikeun ke si amang ieu. Mangga tah. Aingnya teh mah. Sok. Sok Kang sok ada sok Kang dah sok kita. Tah handapun ieu sok. Untung aya nu ngaliwat euy. Teu mah aing butuh tenaga. Nuhun pisan Mang, nuhun pisan anjing. Udah erat aing. Yok. Aji geus kebo. Yok. Sibuk bakalah moal aing nurunkeun bata capek-capek. Dayok. Anjing budak. Beuteung helm. Anjing ya Allah. Anjing. Asia. Asia bisa aja nurunkeun bata. Akalah ka dia tuh. Maneh. Aisyah nu dirasa ujug molor. Aing nurunkeun bata tuh loba keneh. Pan aing tunduh gawat geus turunkeun mah balik ieu purit. Sebutkeun mobil mogok sia mah. Bagus sia tadi di ieu nyebutna. Aing mobil mogok kayak turunkan batak. Ayo mah anjing. Asyik. Ini lagunya ngenahannya. Aing nyeri beuteng tas ngalotek, ti isuk nyeri beuteng we. Yuk, enon. Naik ke mana si aing hayang modal ka ditu. Hayang modal nyeri beuteng. Asih doyok aya naon? Doyok. Asih ngarem di dieu. Ku pamajikan saya ke kamar aja pamajikan. Doyok, untung gitu beresin masalahnya ya. Ngajedog head aing nyeri beuteng. Yok. Aduh, atuh gua lebih kecerai mah yok euy, montong. Karunya ke anak. Yok. Enak. Ngajedog aing nyeri beuteng. Goblok. Siket keur ngawol lu anjing. Sal, pangubahkeun heula mobil apa leuleus pisannya. Kurut mau bata nu mangrik-rik tah. Ieu sabuna. Kudu ngubah mobil. Heuh, kumbah heula anjing. Aing ulah sok hese atuh dititah teh.
Ih, bapak aing teu kaopsan ningali aing keur nyalse. Sok sangeunahna we barang tita teh. Daripada ngumbah aing nu keneh nyantai di dia. Wah. Gitu tah. Nyantuy hirup mah nyalse we nyalse Merek HP. Nenen, aduh. Enggak si Faisal teh ngumbah teh gitu. Faisal, Nyalse we gawe jeung aing mah ngopi. Santai, santai. Faisal. Faisal. Bapak sia teh ku aing teh ditambah mobilna ka. Aduh, sia masukan aing teh bisa anggeus. Kagok ieu lah, Pak. Keur nyusu heula. Sia anak ka main ML atuh MLW. Kumbah pan erek aya muatan sia mah. Kagok ieu keur nyusu. Kagok buat kumbah heula. Oke atuh, 5 menit ieu. Dan ya. Heuh gawat kira inum susuna. Ulah mamenting ML sia teh kos budak pisan main ML atuh. Bari make kacamata sabeulana naon teh? Pan uing teh, Pak, keur menikmati kehidupan. Minum susu, main ML di kacamata. Serasa di pantai, Pak. Hidup itu harus rileks. Rileks, Pak, rileks. Rilek kunyuk sia. Duh, jalma-jalma acan ieu teh titah nyokot paku euy. Wah, kebenaran. Rik. Aing pangnyokotkeun paku di jero paku. Naon? Masang CCTV. Alhamdulillah dipasihan ku Obos Raja CCTV Tasik. Alhamdulillah CCTV. Jadi lamun ada yang berbuat tidak baik teh di depan warung aing katingali teh pangnyanakeun paku heula ieu ya. Naon? Ambilin paku buat masang CCTV. Siap, gaskeun. Heeh. Sinarian si goblok nyambung. Yo. Yang mana ya kau? Kok balik itu bisa? Aduh, sia sugan aing teh kadenge. Paku cek aing teh mod. Siap. Duh, aing salah di wae gara si kehet. Yo. Tuh kali saya ngomong jeung panekerna gitu. Sia ku aing sen tanggal goblok. Paku cek aing kena korek. Saya akrobas ya. Aji, aneh siapa? Aduh, bisa dikulik goblok. Udah.